Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. Bangsa kecuali harus goblok. Itu kan deh, kan orang modar cenapa nya hayang teu dipariksa ku malaikat make kain putihna nu jelek jadi disebutnya penduduk lama. Tapi tanya penduduk lama cenah mah. Tapi nu kain putihna bersih apa? Oh, baru datang. Jadi sampai jumpa di tapi bisa wae ku kain baru oge. Balur heula ku letak. sampai jumpa di Kata Mas Lila sama penduduk lama. Bebas gitu. Mata cek kiai oge aya oge nu cerita oblak bisa masuk surga, ibu rumah tangga yang baik bisa masuk neraka. Ada, itu cek kiai Pak. Kunaon cenah oblak masuk surga? Pas diperiksa oblak mah banget rusak. Disangka malaikat geus perang mana katembak mati sahid teh harus. Lain enggak? Kayak kata makan di hotel saya. Lain enggak Pak? Lain gitu sebenarnya. Itu mah salah ngerti. Sebenarnya mah pan aya anjing haus teh. Anjing haus manehanana mulang ngoblak. Minum lah. Yang minum gitu. Karunya pan daripada anjing pae tapi pan topalna teh dibuka. Aya cai di inuman. Si anjing teh di inuman. Jadi bisa hidup deui. Tak maka si penolong, si obat itu kan penolong anjing itu. Penolong anjing dengan ikhlas. Nah, makanya dia masuk surga. Berarti beda kiainya nu ditanya gitu. Pengertian.